tapi pan hirup di dunia aya syariat kurang telin nya dabongan hirup di dunia aya syariatna nyaeta tuangan anu bakal jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa beda jeung tuangan ayeuna tuangan ayeuna mah cepat saji instan bahan pengawet tungku matak jelema ayeuna mah paranok umur penyakitna ge wah bareurat ayeuna mah da tuangeunana atuh pinu kimia ayeuna mah make jeung aya penyakit diabetes jantung koroner gagal ginjal kanker rahim vertigo penyakit ayeuna mah bareurat jeung araraneh we ngaranna teh baheula mah atuh penyakit paling oge budu bisu ya aduh roromeheun cenang baheula mah